Hah? Gembel? Tak, kurang ngopor aya rabies lagi namanya. Moanya terpapar corona ieu. Moal jamin. Hei, bro, Mas. Dok, sanajan awak kurang leutik, tapi pengamalan urang leuwih gede. Selamat datang di channel Bajo Couples Official. Selamat menyaksikan. Kemana gitu? Panek meuli doma hari ini. Doma weh ayo, sakitu awak geus bau doma aja gitu. Itu ge. Panek hajat kurang. Anjing teh ayo we. Wah ngilu pokoknya mah ngilu lah. Mobil kada teh kunci. Mesti kunci saya. Bos, ieu teh jauh kene. Pokoknya mana kudu ngilu jeung urang. Haus Oke lah, gitu mah dibere cai kurang. Pokoknya mah ngilu we ayo. Bos teh pasut tadi teh sabarang. Ulah. Bukan, ngeten doang ulah. Pokoknya mah tenang we nya. Kayak dibere cai. Mana kudu ngilu we. Jauh ieu teh ah. Dan ibu hari gado domba apa gimana? Hari itu. Bu mangga bu. Mangga. Ini ada bos bos. Har bos. Cuma barang dahareun wae. Almang pas abi mah tah duit mang. Bare mang hiji. Percanten lah. Bos. Sabarang mah? Kan Sabarang. murah merah rakyat. Tong di sausan. Sosan. Mama. Sausan nondi. Sausan. Sausan. Kira aku tuh mang gitu. Geus nemel kieu. Santen lah. Ya ibu punten. Bro tong di lagi. Aing mah masuk gitu. Ngobuan. Apa deh ini aing baru tahu. Mana ini daharna deh. Aing mesenna ini. Dahar ku bos. Mana hayang? Hayang ulun tadi teh lapar itu tidak jauh. Lain ngomong tadi orang dua atuh. Dah yang eta. Anak surut mana mah? Atuh kumaha teh Kita kurang ngopor aya rabies lagi namanya. Moanya terpapar corona ieu. Moal jamin. Hei, bro, Mas lah. Banget. Kayak Naon deui ieu? asa hasil yang udud. Udud lah. Korek mana kalau tadi mana yang teh? Plus. Yang udud. Udud. Udud semua. Gula mah tekor buruk. Enak orangnya panginetkeun ku maneh. Enggak lah, koper mah sudah berat tuh enggak lah. Itu paham orang mah pemikiran bos. Pan maneh teh sanakeun urang kita mending ieu. Dok, sanajan awak kurang leutik, tapi pengamalan urang leuwih gede. Sok peduli. Gila orang tuh durasi tuh. Tuh. Iya, buru-buru. Berangkat. Aing ke obos di patut anjing. Mereka berat tidak pada Yang Bapak mah tuh beureungeun maneh yang sakola bebelan ngarit kieu jeung maneh sakola. Maneh mah bangel di badel di daker mah bader ada kira ka hareup maneh mah.
Sok Ujang sekolah ayeuna kelas 2. Kelas 2. Mungkin kumaha engke mah kumaha we capek ayeuna kolot tuh ngarit bebelaan lomba keur hiji-hijina deui nah bayaran sekolah acan. Tos we Jang ieu nya ayeuna mah ieu kaditukeun bari Arif kaditukeun imah ku bapak kaditukeunana. Atuh Jang alus atuh. Ari tadi tuna di ditu. Heeh. Ieu ayeuna urang neangan dilajukut ka ditu keuna jukutna. Itu meureun? Ditu sigana di ditu. Nah, sigana ieu tong tukang domba teh tong. Tanyakeun atuh sok. Mang. No, domba siga rawus kitu mang Kan abi tukang domba ge. Ini siga teh amang borong meuli teh kanjat Kalau di ditu budak. di ngarit. Gimana? Tukang dombana pada di ditu di ngarit. Tuduh kan apa itu tuduh kan? Aing mabot. Tah, si belah mana, Kang? Kalau di ditu, Pak. Kali mana? Kalau di ditu. Tong, bro tong. Oke, kalam ku abdi di buruhan mah. Yo, Pak, kalau di ditu. Astagfirullahaladzim. Ma si otong. Ayo itu Pak. Ayo. Mana, Kang? Itu Pak di ditu tuh. Oh, itu merenya. Mana? Budakna lain. Oh, berarti bener itu. Oh, bener. Kurang ron. Mang, enak meuli domba. Ieu teh teu kadenge. Hah? Gembel. Hah? Rek meuli domba, Mang. Naon? Wah, nyata mah rek meuli domba rek kan. Mang. Rek beli domba ka dieu. Bawa ka sawah asup tukang kieu kumaha? Tong. Mang, meuli domba, Mang. Mang, Kakak lompatan urang rek meuli domba. Sugan teh rek ngadek urang mah. Arit, urang manggi di jalan, urang rek meuli domba. Aing ampun, Kalau lompatan aing juragan sugan teh rek ngadek. Juragan aing nepi ka sawah, aduh, ampun aing, aduh. Bos urang ieu nu biasana kamu. Sugan teh rek ngadek padahal teh rek Bawa meuli domba. ayeuna mah teu hayang nyaho domba kudu dijual. Ayo urang kapal gitu we mah. Budak urang rek kawin, rek hajat. Abdi ge sami, Mang. Ieu sakola can mayar bulanan. Abdi teh lieur. Aya kitu mah tuh kebeneran. Nya. Abi butuh, didinya butuh. Nya gitu. Ngan kade dina harga tah, enggak abi mah. Wah, Kedah di diskon lah. diskon. Bener tong, mana tong bener tong diskon tong. Atuh kan urang biasana ka mall atuh anyaho Sarua, diskon. bener, mana murid urang alus bener. Tah gajian ku naik. Nyaheun. Bulan hareup tong bulan aya pan aing rek ngawinkeun. Aing mah geus Kumaha nunggak aing ieu? wae. Budak aing rek ngawinkeun tong. Datang nunggak wae pen nunggak oge sabaraha bulan. Aduh, aing mah kelah nya kurang di. Tah ayolah urang musyawarah we di ditu. Ayo atuh. Ari kitu mah aduh. Ampun ra, Bos. Aduh, Parah bener. Kieu juragan ka bumi mah jauh.
gitu mas. Terus saya orang disauh di ditu. Sok ya aku mah genah lah. Nya hayu atuh. Nya genah di. Ayo, dia anak. Tong, koper tadi ka mana? Oh, astagfirullahaladzim. Bawa heula tuh sia teh panduitna dina koper. Bawa. Bawa tong tadi. Untungnya duit na iya. Aduh. Tong kema aing tun hareup hayang meuli sawah. Ai anu dilebak di ditu. Pan itu mah kan bae ieu mah kudu mah ayeuna mah urang mah rek meuli deui. Baelah da urang percaya. Pamajikan pan hayang dua urang teh mung hiji wae. Baca. Bos, ayo. Kira sakedeung yuk. Asa marah itu. Ayo, pada langsung anak lo mana? Bener sawah. Bos. Urang mah percaya bos. Iya mun salah dibalik ku bos. Ti ditu nepi ka tungtung deui kabeuli. Duat ka dieu atuh. Ayo, enya tuh. Tunggu sakedeung. Hayu atuh. Duat ka dieu buru-buru ieu. Kieu ngeunaan bos. Teh aing ti ditu mula. Coba mobil dihareup. Jauh ka dieu teh deui. Aing kudu minta diskon ieu mah diskon. Urang ieu neneangan ka dieu. Geus ngorbankeun waktu tah. Sok bos, ena mah calik, ajudanna calik euy paling dieu. Atuh kan aing capek tadi muda. Nya sok atuh dari yuk dieu buru. Mah da kieu di kampung mah tuh bos, cara di kota. Sok rek kumaha ayeuna? Calik, ada calik di dieu, anak jeung bapak calik di dieu. Ya teh kumaha caritana ieu sok caritakeun. Eta domba kumaha rek dijual moal soalna urang butuh. Udah 50% teuing atuh diskona lamun 10%, 20%. Abdi mangga nyenggak. Damn! Ka bapak. Oh nya higo aya ari kitu mah. Nya, Anu sok. ulah mahal teuing we kadenya. Nya. Bos da padahal mah teu kudu hariwang duit mah. Oh, aduh. Ayeuna bakal ieu pengiriman pembayaran ieu bakal via transfer atau cash wae. Cash we da abdi meureun sareng bayar sakola ieu kurang kali. Encan bayaran SPP. Udah urang mah lila deui. Aku akadeula ayeuna mah. Ban meeting deh itu atuh kumaha. Sombong amat. Heeh nya. Pamajikan semingguan tuh ieu telepon nih. Halo? Mohon ke kadinya Di mah. paling mana kita orang mana gitu. Abi mah ti Iya sakedap Jakarta menuju Mesa Domba heula sakedap. Jauh-jauh atuh ka Cianjur ka dia. dieu. Nah di dia ya domba super. Assalamualaikum. Emang aya turbok di dieu. Lin. Geus saya tong loba ganeng lah kurang di duitan geus ayeuna mah. Nya ayo sok. Ari keluarga geus sasaha ta domba umat. Nya. Domana rek itu seueur rantaran domana ya dua deui. Kan abdi mah bikang mah tiasa bikang mah. Abdi da aing butuh nage jalus ya keur kawinan. Budak. itu domba anu bikang mah moal tiasa gitu. Soalna nu daratang teh ieu. Jeung jadi nanti bade di eta deui berkembang biakeun. Bisi obos teh hoyong ka dieu deui. Tong loba ganeng. Ya sok. Buka tong. Ieu abi pasikeun acis nya. Ya. Sing barokah tanya. Ya, amin. Abi nyanggakeun meureunan dombana. Nah, engke domba engke oleh bikin dong mamanya. Nya ka ditu ku jauh atuh. Mungkin dia Atuh Pak. Ai kali awang tadi aing tidinya ngudang maneh ka ditu nah. Abi mah apa pan kampung teh kitu ka Jakarta mah kudu ka ditu ngeuneun. Pokona mah engke aya ajudan urang anu hiji deui mawa domba ka dieu. Nya. Hah? Nya mangga kitu. Nuhun atuh rek kitu mah nya bos nya. Geus Deal. Nuhun. Deal nya. Terus dia lah. Salam jang ieu ka Pak Bos. Salamualaikum ka bos ieu. Atau dah malamnya tuh nya. Nya. Langsung aja. Jauh ya teh. Daun cepet. Kan ibu hari nggak ada domba apa gimana? Oh bukan. Mana tenun bu? Bu mangga bu.
sayang. Dan peran utama kot lapar cina ngajarkeun deh tuh. Ieu preman ka preman? Ya kita tona. Saudara. Rik, selama itu endog. Geus megar, Ari dan badi. Siluman berbangkit. Dede. Nah, di dalam aku bos ngomong, atuh balikin dua tadi. Anu dia direbut, dia tanya orang. Enggak, enggak tekor buru. Dia panggil itu. Aing kudu minta diskon gimana dombana? Wah, diskon teh minimal lah 50% lah. Pas harga Alfamart. Alfamart atuh. Nah, anu baret. Konang orang tanya mah diskon. Urang ieu neneangan ka dieu. Geus ngorbankeun waktu. Tah. Sok ayeuna mah kieu calali bisi bos ejang tut. Calik ke dia. Subscribe, komen. Coba bawa. Itu jelok spesial. Eta bulu ka dieu deui bodoh. Sawah. Urang mah percaya bos, iya mun salah dibeli ku bos, ti ditu nepi ka tungtung deui kabeli. Naon? Sawah. Kabeli sawah. Koper. Dan. Jaki. Lompat atuh sia teh goblok. No, sia. Bayang si eta mah yang syuting weh, nu syuting weh si eta mah goblok deh. Yang kabawa ka kamera. Mah. Lip. Puja di mana sih? Tadi dia. Kita kadarieu we. Jalan itu tuh, set. Ayo. Tapi langsung jalan dari. Ngomong dari dia mah, nama pan kurumi jauh. Barinya kayak, barinya sok. Nong. Nong. Bah itu nong. Main kurang dikit. Dituntun. Iya, dah. Kopernya langsungnya guys mau koper. Masih udah we, kopernya itu nadinya tuh. Kayak sakadeng ngolah koper. Namun aku mah jauh juragan. Kurang di pos we paling ditok. Lain pos atuh sih. Tahu enggak? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa nonton channel kami Basoka Plus Official. Ya, siap. Langsung balikan ini sekali jangan dah. Naon? Beli domba, Mang. Wah, eta mah beli domba dekat. Aduh, anjing ketemu baik kali. Kita tenang gue kali. Mang, beli domba, Mang. Jangan lupa nonton channel kami Basoka Plus Official. Jangan lupa nonton channel kami Basoka Plus Official. Jangan lupa subscribe, like, Komen. share.